yo bae engke aya dukun bisa napak sancang urang resep dianggap wali dia urang resep kana kos kituna lamun urang resep kana ibadahna ketika aya jelema bisa napak sancang bisa hiber tapi teu gadeuleu salatna teu hayang ieu mah kos kitu mah nu bisa hiber mah ambalaya aya teu gadeuleu salatna teu hayang di mana sih anu ambalaya nu hiber manuk beres geus gitu geus deh aya jelema kemudian kitu teu dahar-dahar tapi teu kadeuleu salatna teu ngadahar sangu teu kadeuleu salat ahli Allah teu aneh padahal teu ngadahar sangu atuh amalaya di Amerika mah jangan ngadarna roti oh iya bener oge tuh kan ih lamun urang kebong urang ke sekarang itu katipu urang nah mandak ulah kabar deuleu mah salatna deuleu mah puasana deuleu mah ngazakatna deuleu mah tahajudna deuleu mah sedekahna deuleu mah duhana kakarak ta eta nu ku urang kudu dideuleu mah adapun kamonesan-kamonesanan ulah pati dideuleu akibat neuleu kamonesan dukun dianggap wali dukun dianggap wali ulah urang mah ulah urang mah urang mones-monesan kos kitu ulah kos dideuleu pokona urang mah neuleu ibadahna titik geus beres ya Allah ulah sok kabongbroy ka hijab urang nyaritakeun pangkat wali indah nikmat resep bahkan terasa bahwa urang jadi wali ku goblok-goblokna urang ngadege caritaan keistimewaan wali ku resep-resepna ku nyongsrong-nyongsrongna rarasaan urang jadi wali okos urang ngahiji jeung nu sugih ngadahar baso dibayar dahar dibayaran ala kadarnya na balanja sendal urang dibere tuh atuh haju katebak bae tah mah ya Allah mun cicingnya atuh kan moal kajawan mun cicing mah iyalah berarti nu kongkorongok nu ngendog ya Allah naik mobil geus lain Avanza Kijang deui Lexus beuh mun liwat ka imahna kaca dibuka aya babaturan susuitan isin miluna isin etalah tapi nu panggoblok-goblok nama babar ganjeng nu sugih asanyana nu sugih balik maka imah pan atuh anu nagih loba deui iya Masya Allah urang sok kabawat ku dimensi-dimensi eta kabawa urang emang urang mudah kabawa contoh ketika di negara aya urusaneun kan negara teh aya sutradara film terjadi film aya sutradarana dek peran jadi naon nang sutradara padahal mah jelema tukang ngaringkuk di film mah jadi kesatria padahal mah jelema di imana teh goblokna naon di film Masya Allah jadi pangsugihna etalah atuh kan jelema tilok salat tilok naon atuh di film mah jadi wali songo aya sutradara nah ieu negara teh ya sutradarana aja aya kitaban sarua bae nu mantak batur jadi menteri ge boga kitabna di negara nu mantak jadi gubernur ge boga kitabna nya di negara komo jadi presiden ketika aya sesuatu anu nek dirobah nu bisa dirobah di parlemen dirobah lah nu teu bisa dirobah di parlemen aturan kitab negara na kudu demo nu mantak dibuka lebar-lebar di zaman Gus Dur demo teh supaya engke keinginan masyarakat ke aspirasina dituangkeun di DPR silakan demo tampung robah cuman sayangna
DPR na teu sinergis jeung masyarakat. Maka Gus Dur aya disebut gagal mah teu untuk memintarkan bangsa, dibuka lebar-lebar, bicara semaunya, kemudian tuangkan aspirasi melalui demo. Silakan ke DPR nanti diolah. Maksudnya untuk memintarkan bangsa. Untuk memintarkan bangsa. Ayo. Demokrasi teh bener-bener dek didemokrasikan. Ulah salah sangka ka Gus Dur teh. Sebab Gus Durna cuman beberapa jam jadi presidenna belum kesampaian kan. Salah maneh cek Gus Dur teh. Ieu teh kan endek dimurnikeun. Mantak pecat ieu sebab naon? Tidak akan bisa memecahkan permasalahan. Pecat ieu sebab mandul. Pecat ieu, pecat ieu. Nu dipecatna walaupun kumaha ge nyana meronta supaya tidak dipecat. Ketika berhadapan jeung Gus Dur, nyana open house. Ngarti sih open house? Tuh kan. Aing ge teu ngarti sebenarnya mah. Aduh, hartina open terbuka aya haus teh hayang nginum. Atuh aing ngajelaskeun ka nu kieu mah kitulah. Nah, tantangan kan ku Gus Dur, ayo. Datanglah seseorang, datang teu menge. Sia datang teu menge. Maksudna naon? Dibuka lebar-lebar. Aspirasi masyarakat silakan demo. Tampung di DPR, olah supaya pinter jeung supaya negara ieu bener-bener negara anu kitu berhukum. Tetapi kan tidak kesampaian, salah. Numantak salah lantaran sakedeung jadi presidenna. Numantak sakedeung Amerika melalui Amin Rais dan kawan-kawan. Tuar Gus Dur paham. Sebab naon? Loba nu bakal kena. Loba nu bakal kena jeung loba bakal disetop. Sebab naon? Geus mengarah kena kesosialan, mengarah keadilan, mengarah itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kakarak diberangkatkan doang kan, encan paham jelema. Tapi lamun satu periode bae Gus Dur, wah, pokoknya mah urang bakal nyaho. Tapi Allah belum mengizinkan, ya sudahlah. Comeback Gus Dur pakai celana pendek, no problem. Lah siapa segala comeback aing teh nyaho. Nah, iya aya sutradarana. Maksudnya diceritakeun urang terbawa ku alunan pemimpin, alunan tokoh. Tidak sadar kalau si ieu dijadikan si eta. Tidak sadar si ieu dijadikan tokoh eta. Tidak sadar si ieu dijadikan tokoh eta. Berangkat deh, urang terbawa. Sebab isuna jago dan lain-lain sebagainya. Oh, ieu kudu kieu, ieu kudu kieu, ieu kudu kieu, saling menyalahkan, saling melontar dan etalah politik. Urang lamun teu siap ulah, lamun orang siap ulah kagok terus. Eta politik aya sutradarana. Anu perlu dibunuh cuman ca bahayana, perlu bunuh-bunuh, nu perlu dibuang, nu perlu dipetieskan. Dipetieskan. Seperti eta. Ai film lalagaan, nagara mah bebeneran. Negara mau bebeneran seperti eta. Lamun kula nyaritakeun seputar kamari, seputar Ahok, insyaallah nyaho ngan moal. Can selesai urusanana. Can selesai urusanana. Nyaho ti awal nyaho. Insyaallah 100%. Nyaho. Tokoh-tokoh sutradarana nyaho. Moal cerita aku. Acan meureun kiai ge termasuk wallahu alam. Sebab masih aya babak selanjutnya. Engke insyaallah geus tiis ceuli herang mata. Di mana geus diubak teu kotor. Supaya caina herang laukna beunang. Urang mah tinggal ngadahar di meja teh nyaho naukna. Haha, etalah. Jadi aya sutradara ieu mah nyaritakeun terbawa sarua. Manusia kos urang teh mudah terbawa. Urang ke zaman MZ, ketika MZ cerita tentang tidak beradaban bangsa Indonesia, padahal Indonesia sangat beradab.
Tetapi kenapa adab-adaban bangsa Indonesia itu tidak ada, tidak menonjol? Akibat dari pemimpin-pemimpinnya yang tidak memberikan adab. Maka masyarakat sekaligus ikut kepada pemerintah yang tidak beradab. Kama qala almarhum Zaidun MZ. Yang cuma beradab hanya manusia-manusia yang sering ngaji dan di pondok pesantren. Yang tidak mengikuti pengajian, lihat adabnya. Itulah kama qala almarhum Zaidun MZ. Orang terbawa kan, cok ceritaan MZ luar biasa. Orang kebawa, seakan-akan lamun MZ ngajak demo siap. Seakan-akan lamun MZ ngajak perang, orang siap jasa. Padahal boro-boro ngajalankan bedil, pepeletokan gitu dah jalan. Eta-eta naon gara derwakna, potong malah mah. Tapi orang kerbawa ku alunan, saking hebat mantak. Gitu omongan eta bagaikan sihir. Bagaikan sihir, orang tersihir. Orang lamun nyaritakeun gitu presiden nu ayeuna seperti kitu. Aya sutradarana mangga aya kitu penasehat istana kudu kieu. Ye. Atuh daharna ge kudu kitu. Lempangna kudu kieu, jasna kudu kieu. Mendak nyana kapilih bisa dipaenkeun. Iwal ti Gus Dur doang nu teu bisa dipaenkeun. Gus Dur mah kumaha aing bae nya mah. Kenapa lu ngatur gua? Ah, tuh masa di istana ngobrol malulu. Ngobrol enggak ada har kacang banyak. Gus ada tamu, siapa? Duduk aja dulu atuh. Manya negara kos gitu. Ada tamu-tamu puyang ka Gus Dur mah. Tamu negara sih kos tamu kiai. Siapa? Suruh duduk sih, kenapa sih? Setelah lagi nyantai dulu, tenang, ngobrol nggak ada har kacang. Kayak Gus beres, karena kumanya apa ya? Nah, etalah Gus Dur. Tetapi orang bisa pinter di zaman Gus Dur. Negara, orang terasa bahwa istana milik rakyat. Orang nyahoti Gus Dur. Ketika orang ningali balai desa bukan punya lurah, milik rakyat. Orang nyahoti Gus Dur. Ketika orang nyaritakan pendopo. Baheula mah serem amat eta pendopo, tapi ketika Gus diceritakan pendopo itu milik rakyat, uang kita. Dia hanya duduk di situ, itu pun suruhan kita. Kalau kita tidak senang, keluarin lah bupati. Milik kita, demo bareng-bareng, cak Gus Dur. Oh, kuari mah urang ya. Kuari urang jauh deui perasaan istana milik Presiden Jokowi. Perasaan pendopo milik Zeki. Perasaan balai desa milik lurah. Balik deui. Ngomong nu tadina urang sadaekna kuali teu meunang teu diajak pinter kuno kuari. Nah ieu ketika urang nyaritakeun milu jeung nu sugih asa sugih. Ketika urang milu jeung bos anu sok kitu ngabebas-bebaskeun tanah teh urang asa nu sugih. Urang bareng jeung jago silat urang asa jago. Urang bareng jeung kiai ahli fikih, urang asa jadi ahli fikih. Urang bareng jeung ahli tasawuf, urang asa pang tasawufna. Urang babarengan jeung ganteng, urang asa ganteng padahal Masya Allah jobed. Urang lamun lempang di kota jeung nu ganteng, perasaan teh bangga. Pugu batur nu gantengna. Tapi urang ku barengna bae ge bangga jasa. Nah, dek nyaritakeun naon si kiai kieu. Seseorang ketika dekat Allah masih kene terbawa kuno karar itu. Ketika urang kedatangan bupati, terasa bahwa urang teh diaku kemudian asa urang teh dipakai ku bupati. Milu perasaan urang, ayalah cinta, berarti turun teh jelema derajatna muga Allah. Turun. Komo haju ieu mah dihaturanan ka pendopo maca Yasin kan pun maca. Aduh maca Yasin 300.000. Beri Gusti Allah lagu cuma 300.000. Nah ieu tetap perasaan bahwa urang teh cenderung ieu cenderungna ta anu dideuleuh ku Gusti Allah kakara kadatangan kuno kitu sia geus cenderung mailul qalbi sia kunaon ka makhluk
Henteu ka aing turun. Komo lamun can aya pangkat naha tuh angel. Ngajaga etalah ketika bareng jeung nu sugih ke aing ieu kumaha menurut Allah aya kecenderungan terhadap hartana apa kajiwana. Lamun urang kecenderungan terhadap hartana bahaya, tapi kajiwana aya kesamaan ka Allah lain deui. Urang cenderung kedatangan bupati, gubernur, boh asa banggana ieu lah nu bahaya. Ketika orang kedatangan hajut tengah rasa bangga, iya atuh nyana-nyana urang-urang seperti orang kedatangan kadal bae atuh biasa bae. Tuh masalah. Bupati, gubernur anggap kadal ku urang. Maksudna lain nganggap kadal ka janda sia make dibejakeun deui. Anggap kadal teh maksudna tidak pada perasaanku kumaha. Urang ka kadal ngagorosak, oh ja kadal beres. Sugan aya sieun ka kadal henteu, hook ka kadal atuh henteu. Sugan ieu mah kadal waduh luar henteu biasa-biasa bae kadal-kadal urang-urang. Tuh, ieu ge sarua. Nah, lamun diskusi kitu garak istiqomah. Garak istiqomah. Nah, menjaga image, menjaga perasaan urang mah deuk ka Allah situ macan puguh, urang mah deuk ka Allah situ mah henteu, urang mah deuk ka Allah situ mah lain. Urang mah urang bae. Nah, ieu lah loba nu gagal kiai teh di dieu. Keur di pondok nama masyaallah budak teh kuwaro. Datang ke imah ya Allah hiji dua santri di pagahan 10-20 kawaroanana masih aya mulai diberes sinar ku Gusti Allah hasil tawakal jeung waro kabelah dieuna aya anu ngambe bupati datangan ku bupati boga rasa aing teh kapake ka ambe berarti aing boga darajat selesai tak kiai lain kadatanganana robah perasaanana ieu nu hese nandek naik indallah. Oh, komo haju orang babarengan jeung bupati haju cium tangan naon nu di deuleuna. Make cium tangan ka bupati emang guru dia. Je make cium tangan ka bupati. Tanya, Kiai, nu mantak cium tangan apa rada gede? Nah, geus. Selesai. Selesai. Perasaan-perasaan ieu lain nu hese ge, lain datang teu datangna. Tapi perasaanna. Aya jelema teu kadatangan ku bupati tapi boga perasaan cintana teh cinta hartana cinta jabatanana selesai iman surusu seperti ini selesai. Nah iyalah urang ngajak aing mah deuk ka Allah beres. Adapun di sisi digigir jelema nu sugih pejabat dan lain sebagainya atuh biasanya namanya aing eta nu hesena kos kitu tah ngan ulah aju kos aspek. Kumaha aspek? Itu mah make speaker haram sasalaman jeung jelema nu make speaker. Haram jeung nusok pabidahan Arab. Giliran bae manehanana kadatangan ku pejabat mere duit. Haram teu? Itu merada. Rada. Mulai ka dieu dibere deui ku orang bank ditarima bae. Ya Allah. Da ieu teh bisa ngatur urusan kos kitu. Urusan bid'ah aya bid'ah akidah, aya bid'ah syariah maksudna, aya bid'ah hadiah dan lain sebagainya. Teu kok teu dikaji sih. Aji heula tuh kos kitu ulah aju kapanggih jeung nu sok make speaker haram sasalaman. Jumat ge teu meunang kajen duaan bae Jumat mana kitabna? Anu ti salat Jumat duaan. Ya eueuh kitabna. Nah ieu lah geus acak-acakan. Urang deuk ka Allah, aing mambung jeung si eta mah emang naon? Emang kunaon? Aing mah tasawuf. Bung urang riung aing mah tasawuf cenah teh. Aja bebeja deui. Besi aya anu ngondang ka ieu mah bejakeun keur kholwah. Beuh budak. Pohara. Ieu bagus teh beres kos ieu. Nah, nu eta kudu boga guru. Nah, ieu deuk naon ieu maksudna? Sing hade urang deuk ka Allah. Lantaran ketika urang ka Allah mantep mata dikalokeun celi dikalokeun irung dikalokeun penjabaranana maksud dikalokeun teh kumaha ketika urang neuleuh ya Allah ya Rabb dedeleuan abdi teh dedeleuan Gusti nu kadeuleuh teh makhluk Gusti di ditu teh aya kudrat Gusti sakumaha kudrat Gusti nempel ka mata abdi cicip teh nang ngawasakeun Gusti sakumaha itu cicingna nang kawasa Gusti jadi aya kudrat di urang jeung ditu sedengkeun sifat Allah hiji atuh kudrat aya di urang teh kudrat nu di ditu teh hiji Allah teh ambo tah ngomong hese tah si hades ya engke ka dituna ge waduh itu beuh itu nu gelis kudrat Allah
Di SMS genang Allah, di WA genang Allah, aju di toilet nang Allah kene cak Allah teh jadi ngaing-aingkeun di belum sia ku aing nang Allah. Si ade sebab ieu mah perasaan lain syariat engke thariqah engke hakikat tas syariat engke bakal hakikat ngan melalui thariqah mayoritas. Nah di dieu lah mata dikallahkeun, ceuli dikallahkeun, irung dikallahkeun, sungut dikallahkeun, kabeh dikallahkeun, geus kaleumpang-leumpang. Kulantaran dikallahkeun moal aya leumpang di luar perintah Allah. Lantaran mata dikallahkeun moal aya deuleu di luar perintah Allah. Lantaran ceuli dikallahkeun moal aya denge anu lain perintah Allah. Selalu aya di Allah. Didinya lah istiqomahnya na ibadah ka Gusti Allah. Sanggeus ibadah istiqomah bakal dibere yaro mala yarauna neuleu kana perkara nu teu pernah kadeuleu ku batu, denge nu teu pernah kadenge ku batu, ngarenjag nyanana ge ngarenjag kok aya kieu, aya suara indah, aya dedeleuan nu indah, aya eta kan perasaan. Kan hese urang nyaritakeun perasaan mah. Okos urang nyaritakeun rasa amis, rasa pahit, eta mah kan perasaan. Urang nyaritakeun ka hiji jelema, masyaallah, ieu jeruk amis-amis teh ngomong sia di nu gering panas. Cak nyana boro-boro amis, pahit kabeh ge. Apel ieu pahit. Kabeh, pahit kabeh. Nu gering mah pahit kabeh. Urang ge ketika nyaritakeun bahwa Allah teh kadeuleu cak nu gering mah iraha kadeuleuna. Urang nyaritakeun perasaan bagi jelema anu sehat, golbuna ka Gusti Allah. Lain golbun marid, tapi golbun salim. Pan ieu mah marid gawe marid. Golbun marid. Gering. Gering, mantap gering kan babacaan teu ngeunah ka Allah. Maca sholawat lain ngeunah tunduh. Maca Quran kakara ge menang 2 ayat aju heuai. Deres heuai haji bisa dilengkapkeun teu ngecalangap bae. Tah, ieu tanda bahwa golbun marid. Nah, tanda bahwa orang masih kena derajatna di dinya. Tapi lamun jelema boga derajat emang maca sholawat ngeunahna kumaha? Hese caritakeun, ngeunah teh hese caritakeun. Maca Quran lain butuh tamatna, tapi indah jeung ngeunahna eta mah hese caritakeun. Ngeunah kumaha sih ngeunah? Salat dibere ke kangeunahan. Lamun geus ngeunah geus hese nyaritakeunana. Kumaha eta ngeunah? Ngeunah hiji asa bareng jeung Allah, nomor kadua asa leungit pemikiran-pemikiran selian Allah masya Allah. Eta lah bakal dibere lazat. Nah, tidinya engke bakal dibere karomah. Lamun urang dibere karomah haji urang bunga. Geussan jadi wali nang geussan. Geussan turun wis lah biasa maning. Iya wis. Derajat kewalianana wes orangana hilang tanpa karana. Nggak saya langsung biasa deh. Engke kalazatan eueuh. Hayang lazat deh hese. Teu bisa sebulan 2 bulan teu bisa kan eta nyana nu mantak dibere karomah teh baca sholawat nikmat bentang ngeunaheun, maca Quran ngeunah sholawat, salat ngeunah nikmat lah. Nikmat hese nyaritakeunana tah. Ketika nyana dibere karomah haju nyana bunga geus selesai. Moal aya ngeunah deui teh salat, moal aya ngeunah deui, moal aya ngeunah deui maca Quran, geussan we. Sebab naon? Sebab karomah teh eta teh pamere Allah sakadar tanda Allah ngangkat ka manehanana diangkat ka kasihna. Haju urang bunga berarti lain deka Allah deka karomah. Ketika urang dibere karomah haju bunga mandeg di dinya geussan. Mandeg matak wali mah geus embungeun janna karomah. Ketika kitu kanyahoan pindah biasana wali. Kanyahoan kaistimewaanana karomah pindah. Matak urang bahkan menta karomah, menta kehebatan. Nah, wali mah tileuh teh menta kehebatan. Namun deuk hujan, kemudian hujan. Nyana bisa bae mun menta ka Allah ya Allah ya Rabbi, abdi ulah kahujanan. Geus babari jasa, geus bae hujan kieu kituan. Jadi orang lempang di sela-sela hujan. Saya bisa, cuman engke bakalna jelema
bakal ngamulyakeun dan lain sebagainya. Ieu nu bakal cilaka. Besi teu kuat. Biasanya ada minta ya Allah ya Rabbi hujankeun bae abdi mah kahujanan bae. Geus seri bae mun batur jebut cenah cok batur cenah wali ya kahujan mana jibrek. Tuh bohong tah lain wali. Kadang kita kunyana bunga. Masyaallah nikmat tekan nyahoan kawalianana. Nikmat. Sebelum cenah haji pengen wali ya kahujanan jibrek malah ngusruk. Aju kadengen kunya goblok sia. Eta mah aing keur kabeneran bae ngusruk. Biasana mah aing hiber tolol. Berarti jelas lain walina. Berarti jelas lain walina. Hese. Sedengkeun wali teh dibere beta karomah teh. Dibere bae karomah endek bae dek dibere. Mate nya mah entilok menta ya Allah ya Rabb menta diijabah doa tilok. Ngadoa bae tilok menta hayang diijabah tilok. Urang makan menta diijabah menta hasil maksud. Oh, hasil sod, hasil makosidan. Henteu. Wali mah doa bae. Madak lolobana doa masur ti Kangjeng Nabi. Tabaruk bae ti Kangjeng Nabi. Tilok make doa nu lain-lain. Geus sakitu. Doa teh para rendek wali mah tilok aya macem-macem doa. Boh, segala dikarang dikarung. Wali mah isin. Geus tabaruk bae ka Kangjeng Nabi. Adapun ijabah urusan Gusti. Hayang teu dijabah teu. Ku bagus ti bae wali mah. Ieu mah ibadah bae abdi mah bisa-bisa abdi. Satungtung abdi ibadah bisa abdi mah neuk ngalaksanakeun. Urusan diijabahna urusan Gusti tah mah. Segala rupana geus ku bagus ti bae. Segala rupana geus bae untuk salat, puasa, maji Quran geus sabodo Gusti. Tah nyerahkeun kos kituna teh tah hese ge. Hese. Nah, ashabul karamat kulluhum mahjubun. Jelema nu dibere karomah sakabehna mahjub. Lamun jelema dibere karomah bunga sanggeus bunga nyana senang geus mahjub. Sebab berarti tujuanana ibadah teh hayang ka karomah lain ka Allah. Boro-boro eta wali mah dibere sorga bae embung. Sorga bae embung wali. Atuh tuan teh Sitri Batul Adawiyah balikan deui cara kamari Gusti. Lamun abdi aya jatah ku Gusti bakal dibere dunia bikeun ka kafir. Lamun abdi dibere ganjaran pangmikeun keun ka mukminin nu hayang ganjaran. Abdi mah dunia teu puguh teu butuh, ganjaran teu butuh. Hayang ka satu abdi mah hayang ka Gusti. Masya Allah. Tuh kan. Nah, ini luar biasa. Urang bogo ka awewe aju resep kana pamerena, ya cilaka. Maning anterkeun deui Neng. Ieu kue cincin teu hoyong kakak mah. Kakak mah hayang ge cincin eta. Yang naon atuh cincin ieu mah? Main ka Neng na, ieu mah. Tah eta kan geus kitu. Oh, air soal kos kitu nama tuh mangga beta urusan kakak. Ngan abdi sebagai anu dipika kecinta jeung nu mencintai, ieu mah hak abdi rek mere. Oh, ai kitu ona. Tuh, lamun urang mengharapkan pamerena be, mandeg di dinya. Mandeg di dinya henteu. Adapun Allah, cak Gusti Allah, sia ka aing ngan aing eta mah urusan aing mere kos kieu geus. Nyanggakeun teh mah ka Gusti ngan abdi mah deuk ka Gusti. Ngan bisi abdi dianggap hayang ka karomah Gusti, henteu abdi mah hayang ka Gustina. Ngomong mapan babari ya. Ngomong mah babari. Mulaian urang sak maca sholawat. Tanya, esi maca sholawat rajin amat hayang ka bayar hutang. Mulai geus. Esi rajin amat jarah kunaon ieu? Susuganan we atuh, naik derajat. Nah naonan eta kos kitu? Makanya urang mah pan teu jauh di kitu. Sering maca Quran, hayang hasil maksud. Sering maca sholawat, hayang hutang. Sering urang zarah, hayang naik derajat. Teu jauh ti kos kitu. Henteu maksud ka Allah. Mendak maca sholawat beres, hutangna kabayar, geuskan maca sholawat. Asa telok baca sholawat gua geus anggeus aing mah. Geus kabayar hutang. Oh, kan beres. Jadi ibadah teh boga maksud. Wali walai. Ashabul karamah kulluhum mahjubun. Sebab naon? Wal karamah hayadur rijal. Karamah eta ibarat awewe keur head teu bisa ibadah ka Gusti Allah.
hijab awewe kerhead teu bisa ka Gusti Allah secara zahir. Ieu ge wali dibere karomah ketika nyana resep kana karomah sebagai hijab head antara nyana jeung Allah putus. Tuh mantak pal waliulahu alfu maqamin wali teh sabenerna mah ngabogaan 1000 makom. Awaluhu babul karomah. Awalna bab karomah. Beres 1000 makom. 1000 tangga. 1000 tangga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000. Wusul ilallah. Pangheulana dibere karomah. Lamun jelema dibere karomah kemudian tangga pertama ya. Tangga pertama teh dibere karomah bunga, enggeus di dinya bae geus moal naik ka 1000 teh. Mana di dieu. Menjaza biha nalal baki. Jelema anu bisa ngaliwatan karomah geus memperoleh nya kasalian. Karomah ieu ganon gitu ngara gangguan bagi wali Allah. Anu mantap lolobana haji nyorangan embung kanyahoan. Embung. Anu asok nembol-nembolkeun karomah mah tah mah urang Cisoka. Cisoka mah bener tah mah. Kakaromahan. Wuh. Atuh aya ge wali di mana-mana dibacok teuterak, nyanana ge kaget. Oi teuterak, ya Allah ya Rabb. Kok bisa teuterak? Dijieun ku urang Cisoka mah. Pelor. Diinum make susu. Sedekeun kana tembok. Coba betenkeun. Betenkeun. Katilu kali. Kaluar bukur. Aduh teu beres ya murid teu beres. Nah, eta kan. Nah, jadi cek guru teh. Ya, segala jadi dicoba. Bener teu teurak. Aju bae. Cok. Bener. Bu aing teh. Beak aing pelor dileg-legan. Paingan bengkel mamarahan. Pelor. Tak ieu. Dan lain-lain sebagainya. Nu kos kitu mah tambah istidraj. Masya Allah aya ge Ki Ahmad Khairun ketika musyawarah di Surabaya jeung Bung Karno. begitu balik ka dieu Ki Ahmad Khairun duit teu boga baheula mah Masya Allah musyawarah nagara teu boga duit wari mah gupak di duit baheula teh nu memperjuangkeun negara wa abah. Nah, di selesai musyawarah dek balik ka dieu teu boga duit hese bisaeun Ki Ahmad mah lamun peureum aju nyana babacaan aya babacaan bisa diberset bisa datang ka Tangerang ayalah babacaan aya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah kabirul akbar la ilaha illallah jalilul akbar la ilaha. Mari teruskeun ku aing. Ah tuh mal teruskeun banyak kene. Usia direkam ke baca deui. Mun dibacakan bahaya. Sok inget ga murid eta bae murid Syekh Khalil Bangkalan. Saya murid ngahadamna teh kan isuk-isuk. Santrina santri nu sok ngahadaman di isuk nyapuan ngapain isuk nyapuan. Di kitab teh dibuka pas Ki Khalilna keur ka jero. Barang dibuka pas aya doa keket. Keket teh kan bahasa man kadang-kadang Madura mah naon gitu gelut akeket eta teh gelut maksudna dibaca kunyana dibaca begitu di pondok ribut jeung lurahna tantangan kunyana begitu ditangtangan gelut ditonton ku santrina lurahna nu sakitu hebat eleh kunyana eleh lurahna aya deui wakilna eleh deui kunyana 3 santri areleh kabeh atuh sararieun kan santri kadenge ku Mama Khalil ku Kiai panggil mun cara kurang mah maneh eta kabehjana gagah menang ti mana wiridan ti mana ampura mun cak ngomong urang mah menang ti mama jih jam mama teu pernah mere wiridan kos kitu keun mama ka jero kukula ditingali dina kitabna aya doa keket coba kitab mana teh angke dibayakeun bawa tak kitab nu ieu mana halaman eta jelas tak ieu ih tambah lain doa keket doa kekoh
lantarannya nama anggapan doa keket paranti gelut keyakinan anak padahal doa akekah diwirid jadi menang. Aku yakin aku gitu. Ya Allah ya Rabb, urang mah geus dibere sekolah Yusuf ge lantaran teu yakin. Atuh geus babudah. Begitu ditanya si Sarwitina manyun. Urang ada kurang yakin. Kurang yakin tuh, batur mah doa akekah pakai kajagoan. Atau Ki Holil lagi udah saya berikan dah buat kamu dah. Doa akeket dah. Cuman jangan diturunin sama orang lain ya, buat kamu aja. Emang kenapa? Ini aslinya doa akeko. Ya kalau mau motong akeko doanya ini. Dasar bodoh tebudaknya. Nah, iyalah. Jangan gitu ngaranna maling ngaranna maling. Ieu ge mun kukula dibacakeun ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la ilaha illallah. Nah, panjang ka dituna. Oh. Bisa hiber. Beureum. Kurang keur ge pernah kula jeung Haji Pendi. Cekel diragag. Nyana. Kieu keur carita Ki Ahmad di Surabaya. Bisa nyana lamun kos kitu. Tetapi henteu langsung kitu. Masih kena bisa naik kareta be. Dengan cara nyokot daun langbau. Nyokot daun langbau digitukeun set. Dibacaan kan bismillah. Dari duit. Geus naik kereta. Set. Bikeun duit asli datang ka dieu. Ngan teu meunang leuwih. Jadi kudu sapaseun bae lamun endek ka Tangerang sabar duit sakitu we. Leuwih bahaya. Boh lamun eta dibikeun wiridan eta ka Haji Pendi, masyaallah. Atuh ujianana jadi langit biru. Atuh. Geus cenah mah aju bae ngamuridkeun ka batur pan. Nantak ajuna mah urang ge embung jadi boga guru kos kitu. Henteu. Nah ieu keur carita karomah. Nah eta lamun kerdak kadesek-desek amat loba wali keur kadesek mah kos kitu. Kamari ya ge aya urang luar negeri ka dieu ka Indonesia. Begitu geus ka Indonesia dek balik duitna beak. Jadi leungit. Duitna leungit. Masya Allah karim. Dan geus leungit beres silaturahim dat nyana dengan sakumaha tadi tah. Aya babacaan anu dibaca, setelah dibaca sesa ongkoseun ti dieu ka lemburna bisa. Itulah wali-wali Allah. Nah, kuari wal karomah haidur rijal fal waliu lahu alfu maqam awaluhu babul karomah. Sajelema nu bisa melewati bab karomah, artina karomah ketika dibere karomah api lain teu hayang. Dibere bae ku Allah teu hayang. Nah, bakal nalal bakya wa ila lamun nyana teu melewati bunga fala moal bisa naik. Mendak wali mung geus teh hayangin nya kos kitu bae. Sapira kos kitu. Geus teh hayang. Nanaonan teh bobotoh kos kitu. Teh hayang nya. Nah, aya ge Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi keur cerita Dajjal. Gitu Dajjal engke di akhir bakal ngabogaan dua. Hiji surga tangan kanan, dua neraka. Cek Kangjeng Nabi penglihatan urang. Hakikatna kabeh ge neraka. Engke jelema dibere lapar. Ketika diberi lapar, maganing paila. Haju lapar, hanya Dajjal nu boga roti. Hanya Dajjal nu boga roti. Sajelema nu dibere roti, berarti seubeuh ngan kafir. Lamun jelema teu dibere roti, teu narima kana roti, lapar. Loba nu teu kuat. Sahabat kan ngomong, "Ya Rasulullah." Naon? Meunang abdi nanya. Silakan. Kumaha lamun mukminin dibere roti narima saenggeusna narima di dahar tapi teu iman ka Dajjal. Seuri Kangjeng Nabi. Mal bisa. Henteu cenah mun kula mah ieu di akhir zaman kebenaran aya Dajjal deuk kitu embung lapar. Cak sahabat daripada lapar mending cokot bae ta roti. Kemudian urangna moal iman ka ditu. Oh, cak Kangjeng Nabi moal bisa setiap anu kabere berarti kafitnah. Mal bisa asal kabere pasti iman, asal kabere pasti iman. Sebab hakikatna mah lain roti. Eta mah sakadar panarik teh naon kitu ngaranna? Supaya resep teh. Hah?
supaya resep supaya daek teh perangsang okos budali dibere ku bupati eta kan perangsang tah perangsang eta mah itu lain mere asli lain perangsang asal geus kabere bae atuh geus ka dituna saudara-saudara iya lah daripada milih nu lain atuh bandingan anak bangsa anak daerah orang yang di jerona mah geus diloloh eta kan tadi perangsang tah ya jelema anu teu dibere mah teu saudara-saudara tadi wah naon sia milih nu kos kitu loba keneh nu sejen bere bae naon sia milih nu kitu dibere deui lah dak mendingan eta bae dipilih bere deui woi ulah salah sia sararial jasa eta kakarak anak dajal atuh komo dajal nu aslina nah ya sahabat atuh jalan keluarna kumaha ya Rasulullah supaya aman tina dajal lamun hayang aman tina dajal tingkatkeun iman ka Gusti Allah aju urang lapar engke lapar urang bakal dibere dileungitkeun jeung urang dibere bae bakal seubeuh ulah sieun urang ke dajal lantaran kangjeng geus kitu nyarios jadi engke lapar urang dibere lapar sebab endek dicoba heula dajal moroti ketika jelema narima berarti ilu ka dajal ketika henteu narima lapar urang teu kuat tingkatkeun iman engke dibere urang teu hayang kana roti jeung dibere seubeuh bae selesai kan selesai naon bedana jeung kuari pun Habib Rozok iya sawa-sawa jangan iya aduh itu dajal sok gerage aya ustad kemudian jadi lurah beda memeh jadi lurah jeung geus jadi lurah lantaran naon kabawa ku dajal baheula keur encan di DPR hebat jasa eta kiai barang asup ka DPR padahal mah di dewana ge dewal fetilu Ka'bah padahal tapi kok berbeda sebulan 2 bulan jadi lain dajal kiai antara salafiyah jeung modern kok beda lain deui kok ngaji teu ngeunaheun bae bensinan geus ka bensinan ku dajal kiai anu tadina lugu hebat barang asup ka partai kok lain deui teu ngeunaheun caritaanana ka bawa ku dajal mal diteruskeun jaguari ge loba ge anu ka dajal lah moal mah disebutan hiji-hiji moal tah mah jang contoh dong tadi mah nah atuh sia ge dajal sarua iya bae terus aing teu nyaho bae nah iyalah karomah menjaza minha nalal baqi wa ila fala kayak gerage kabagola baduhum wallahu a'lam bissawab lamun urang ka Iran di Iran bahasana bahasa ieu urang di Iran kaget ningali jelema nazoman bari nyekelan bari meupuhan dada ieu bahasa da kos teh teu kaharti kurang orang bareng tengah-tengah lain bahasa Arab bahasa Persia hese bahasa Persia bahasa teh di urang nu jarang Persia Yunani sedengkeun juarago filsafat adalah orang Yunani jeung orang Persia Plato, Aristoteles, orang Yunani. Nyanalah anu ngamimitian nyieun ilmu filsafat. Wah, memeh Imam Ghazali muncul nu dipake anggaran Aristoteles, Plato. Kemudian orang Persia anu ku Kangjeng Nabi di alam salah satu orang Iran anu ketika perang Hondak nyana mempunyai ide luar biasa sehingga boga ide ngagali parit ialah saha
Salman Al-Ferosa. Persia, Al-Farisi teh Persia. Cek Kangjeng Nabi orang Persia. Lamun teh amah manehanana berpikir bisa naik ka luhur langit. Langit kahiji kadua katilu kaopat katujuh bisa kahibran ke orang Persia. Lain lalagaan. Berarti jago orang Persia. Pemikiran anak Imam Ghazali orang Iran. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani orang Iran. Orang Iran numantak jalan itu perbatasan antara Baghdad jeung Iran. Jadi jalan numantak dibawa jalanna lantaran lain orang Baghdad. Abdul Qadir henteu Al-Baghdadi tapi Al-Jailani. Baru lain laga orang Persia, Masya Allah. Eueuh dina kitab Fendi Al-Fondoki eueuh. Masya Allah, Masya Allah. Daya tak? Iya, orang Iran Persia parah. Karangan-karangan ulama Persia, kembali. Urang di Iran aya kuburan seorang sahabat. Ialah kitu seorang sahabat anu ka Persia kaditu itu Salim. Kemudian itu Sayyidina Husain Karbala, brilian otak di Persia. Sayyidina Ali tungtung Baghdad, setik deui ka Iran. Waduh, di darar itu pernah jadi gubernur di Baghdad Sayyidina Ali. Menghadapi orang Persia paling sulit. Kuari Iran kamu tahiranana nyieun senjata leuwih tibatan Amerika. Ajunya nama nyieun bom di ngaranan Ali, di ngaranan Husain, di ngaranan Hasan. Eta nu ngaran Ali kuari lamun disetar ti Iran ke Amerika datang tinggal dipencet knop set ajur Amerika. Iran lain dalagan eta otakna pohara jas. Masya Allah. Mada kuari teu eureun peperangan teh Amerika Islam digendeng Iran ku Amerika ulah sampai jadi musuh bahaya. Peperangan Yaman di jerona aya Iran dan lain-lain sebagainya. Iran pohara Iran. Aduh, lain lalagaan. Aya bahasa, ada bahasa Persia. Jadi lamun waliullah masih kene kabongbroy ku karomah terhijab turunnya na. Masa sih resep ka karomah cak Allah teh karomah mah mah sakadar pamere aing ulah kabita ku karomah ka aing na bae. Tapi wali mah geus kuat deui. Moal aya nu kabongbroy ku karomah wali. Ngan imamun aya nu kabongbroy berarti turun derajat. Kos urang mah lamun nyaritakeun wali teh resep teh nyaritakeun karomahna. Ketika daun dicekel jadi duit, nah eta resep tah. Mantep jasa. Ketika urang di Mekah salengkah, ieu resep jasa ieu, mantep jasa ieu. Masya Allah. Ketika di deule di bumi aya emas, ieu resep urang mah kitu bae dulu. Gitu bae urang mah. Ketika hujan gede, minta ka Allah ulah kahujanan, bisa wali mah eta resepna. Ketika urang nyaritakeun wali mah tilok dahar, tilok nginum. Bung. Ketika peuting tilok sare wali mah mentang mata
maca Quran zikirnya nama di jam 9 datang ke subuh cara Imam Hanafi. Ih teu hayang sae. Nyaritakeun be ka romahna aing resep. Urang mata teu jadi-jadi urang mah. Teu jadi-jadi atuh. Resep da kana kos kituna. Resep kana kos kituna mata jol bae engke aya dukun bisa napak sancang urang resep dianggap wali. Dia orang resep kana kos kituna. Lamun urang resep kana ibadahna ketika aya jelema bisa napak sancang, bisa hiber, tapi teu gadeuleu salatna. Teu hayang ieu mah kos kitu mah. Nu bisa hiber mah ambalaya, aya teu gadeuleu salatna teu hayang. Di mana sih anu ambalaya nu hiber? Manuk. Beres geus. Gitu geus. Deuh. Aya jelema. Kemudian kitu teu dahar-dahar, tapi teu gadeuleu salatna. Teu ngadahar sangu. Teu kadeuleu salat. Ahli Allah. Teu aneh. Padahal teu ngadahar sangu. Atuh ambalaya. Di Amerika mah jangan ngadarna roti. Oh iya bener oge tuh kan. Ih, lamun urang kabongroy ku sekarang itu katipu urang. Nah, mandak ulah kabon deuleu mah salatna, deuleu mah puasana, deuleu mah ngazakatna, deuleu mah tahajudna, deuleu mah sedekahna, deuleu mah duhana, kakarak ta eta nu ku urang kudu dideuleu mah. Adapun kamonesan-kamonesanan ulah pati dideuleu. Akibat neuleu kamonesan dukun dianggap wali. Dukun dianggap wali. Ulah urang mah. Mones-monesan kos gitu ulah kos dideuleu pokona urang mah neuleu ibadahna titik geus beres. Ya Allah. Ulah sok kabongbroy, ka hijab. Karomah merupakan head nalaki. Lamun awewe keur head lain mikiran ibadah, mikiran metakeun diri. Ulah supaya bocor kumaha. Ieu head aib, maka neangan ambet. Kuari mah lain ambet. Naon ngaranna? Paranti nutupan bobogaan. Abeh ulah bocor. Naon ngaranna? Pempes mah paranti budak. Pan sia nyaho jualan meureun. Tuh. Nah, lamun awewe teu mikiran diri kumaha ka Allah, mikiran aib supaya ulah kanyahoan. Sibuk per jamna ngaganti softtek. Kitu keneh lalaki. Kitu keneh karomah merupakan satu head bagi rijal teh wali. Jadi sibuk nyana lamun boga karomah engkena sibuk metak-metakeun karomah ujung-ujungna lain ka Allah kabongbroy ku karomah. Fal waliyu lahu alfu maqam. Wali ngabogaan 1000 makom. Makom pertama adalah karomah. Jelema nu bisa ngaliwatan karomah bakal naik terus datang ke 1000 makom. Jadi wali teh kumaha marukan teh. Ya Allah, ya Rabb. Tapi lamun urang geus aya di jajaran wali, urang karasa engke di dieu hayang naik kumaha carana, hayang naik kumaha carana. Lamun urang encan bisa ikhlas capek. Tapi lamun geus dibere ikhlas lantaran urang dibere ikhlas teh engke dibere kaindahan. Indah, amis, lazat. Ketika henteu ikhlas teh ceuri. Sebab naon? Ibadah teu lazat. Sebab kalazatan eta teh eueuh tanding geus nyana berusaha supaya lazat, supaya nikmat, supaya lazat, supaya nikmat terasa dideleukeun ku Allah, terasa dikanyahokeun ku Allah. Seluruh maujudat mungkinat, langit jeung eusina, bumi jeung eusina, kabeh kayahoan ku Allah. Ta'aluk ilmu Allah kana mujud. Berarti urang kasorot ku ilmu Allah aya kata'alukan di mana bae keur kumaha bae. Ketika eta teh nyambung jeung Allah karasa lazatna duh nangtung aya ilmu Allah dieu, ilmu Allah ngomong aya dieu kicep ilmu Allah. Urang babarengan jeung ilmu Allah eta makan bahasa. Ilmu Allah teh kan sifat. Kan sifat memual kaluar zat. Berarti urang asa bareng jeung Allah.
bareng jeung nu sugih bae urang bangga atuh kumaha bareng jeung Allah. Bareng jeung nu kasep bae urang bangga atuh kumaha jeung Allah. Bareng jeung nu geulis bae nu padaratan atuh kumaha jeung Allah. Sia mah asal ngomong nu geulis bae Allah leungit. Wa illa fala. Namun urang teu bisa ngaliwatan tina karomah moal memperoleh derajat. Kamagola baduhum kadarin hahalang kajembaran pangkat kawalian eta adalah karomah. Karomah teh ngahalangan kana kajembaran pangkat kawalian anu dijadikeun kaijidan ku ahli Allah, ku ahli karomah. Mbueun ahli karomah mah dibere karomah teh unjukan ka Gusti Allah. Gusti cabut sakumaha Tuan Syekh Abdul Qadir. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika aya jelema nyebut nyanah henteu boga wudu, kapan acak-acakan awakna. Lamun nyebut Tuan Syekh Abdul Qadir nyanana henteu boga wudu, geus acak-acakan awakna. Nyana langsung minta ka Gusti cabut, Gusti karomah ieu ulah. Ketika masyrik jeung magrib katingali ku Tuan Syekh Abdul Qadir, unjukan ka Gusti cabut. Gusti pan abdi mah lain rasul, cabut ku Gusti. Ketika manehanana bisa napak sancang minta ka Gusti dicabut, cabut. Adapun kabelanian dibere ceurik Tuan saya ge embung sabenerna mah. Tetapi aya anu dicabut langsung, aya anu ditetepkeun. Oh eta mah urusan Allah. Tuan saya nama teu embungeun nya mah abdi mah hayang sareng Gusti bae. Urang mah Allahna eueuh hayang karomah. Entak ngadar pelor we urang mah. Ka Cisoka hayang boga karomah. Aduh. Lumantak ron daulish. Maka jauhan netepan anjeun, netepan jauh anjeun kana karomah piceun mencarak urang mah. Karomah anu diregedan dipake kambung ku ahlina, yakni ku wali. Jauhan ulah hayang karomah urang ibadah ka Allah teh urang hayang ulah hayang timbul karomah, ulah hayang deket ka Allah, hayang makin deket ka Allah, ulah hayang karomah. Ih masya Allah, ulah hayang karomah ka Allah. Madak urang lamun geus ka Allah istiqomah, al istiqomah khairun min alfi karamah. Lamun urang geus istiqomah ibadah ka Allah lazat indah leuwih bagus tibatan 1000 karomah. Nanaonan karomah mah. Saya urang mah ulah make jeung hayang karomah, ulah ngomong kieu, aing ibadah geus kebal tapi hujan kehujanan keneh ja. Aing azana ibadah kurang kumaha ya ka Gusti Allah. Tapi aing nyekel apel, ja apel bae. Pan aing wali mah mun apel dicekel gitu hayang jadi emas. Ku aing mah jadi malah buruk. Aduh Gusti Allah doaku. Nah, ulah dipake ka hayang karomah engke jol-jolan sorangan urang ge ceurik lamun dibere karomah teh. Ceurik. Karomah nu pertama teh ya engke kurang teu karasa waktu teh tah. Urang lamun ku Allah dibere heulanan, lalaunan engke dibere urang teh teu karasa mun ti jam 12 atau jam 1. Teu karasa jol-jol subuh bae. Orenganan urang nundutan. Sugan teh karomah orang ngacai. Engke dibere. Jadi lamun urang nyaritakeun si Sina Abu Bakar Siddiq unggal rakaat satamatan, Masya Allah. Lamun keur tadarusna beurang satamatan, peting satamatan, moal kaharti ku urang. Lantaran dipaksakeun ge ku urang moal ka udag. Sebabnya nama enggeus di luar zaman, di luar makan. Sebab asa babarengan jeung Allah. Kan urang lamun jadi wali, urang teu boga rasa di zaman, teu boga rasa di makan, barengna jeung Allah. Ayana makan teh ya jeung zaman eta bahkan perasaan syariat. Pan Allah mah teu ka zamanan, teu ka makanan. Bigiri makanin wala zamanin. Sebab naon? Atuh pan zaman mah puteran panon poe. Timiti isuk-isuk datang ka magrib panon poe, ayana jadi beurang.
begitu padon poe nyilem ka jero jadi peuting padahal mah eta mah tempat mah eta keneh berputarna panon poe ai panon poe mah pan makhluk Allah ai makhluk Allah mah pan lain Allah Allah mah mukhalafal lil hawadis ketika urang geus aya di darajat eta urang teh geus teu melu contohna model eta para aulia Allah maca Quran sajam tamat teu kaharti moal kaharti contoh deui Ki Hairun anu sok didongengkeun bebeja ka pamajikanana begitu ndek ka kamar wah kotok dikdaonkeun ieu opor geus jawab nyana asup ka kamar zikir set atuh kapan didinya eta geus diturub saji pamajikanna ieu sih kumaha ieu waduh atuh di dalah ku nyana ku anak kabeh geus 3 poe keluar bebeja mana opor heuy ieu najakeun opor kumaha emang ieu jam sabaraha jeung poe naon nyana ge kaget oh kahara 3 poe kan teu salat berarti 3 poe ieu lah wali Allah lamun urang nyaritakeun makan kuari waliullah lain saeutik jelema anu ti Indonesia ka Mekah ngan sakiceuk eta dikubahakeun eta nagara disebut ilmu toy luar daripada biasa deket Mekah lamun Kangjeng Nabi Rasul ngaranna ditinggalikeun masyrik jeung magrib tahun-tahunna ditinggalikeun poe-poena ditinggalikeun jam-jamna ditinggalikeun samemeh Kangjeng Nabi kaditu ditinggalikeun santas Kangjeng Nabi datang ka kiamat ditinggalikeun manta Kangjeng Nabi apaleun bakal loba waladu zina bakal loba jelema nu nginuman bakal loba nu maling bakal loba jeung kazaliman dideleukeun ku Gusti Allah trek dunia tek atuh Rasul mah tapi ieu mah waliullah anu bisa ditinggalikeun aya waliullah nu bisa ditinggalikeun dibere ningali lauhil mahfuz ku Gusti Allah barang dideuleu oh lauhil mahfuz ieu Haji Pendi sakedeung deui dideleukeun ya Allah ya Rabb dikumaha coba eta lalakonna masyaallah karim urang lamun jaritakeun kos kitu di luar dunia syariat jongsrong hate urang sebab ruhani urang mah suci ketika nyaritakeun kesucian rindu roh urang sebab roh urang makan wau jeung Allah ketika di alam arwah alastu birabbikum qalu bala syahidna wau ka Allah sebab mukalama jeung Allah kuari kok urang teu wau jeung Allah lantaran kuari urang teu dibere perwatakan urang teu bisa merangan watek mata dibere watek resep neuleus susu eta galang normal sia mah oh, resep dibere deuleu geulis da ieu. Ceuli resep ngadenge begadang jangan begadang eta. Mantak oma ulah kena jadi presiden. Andai kata idaman lolos, partaina tetap urang ulah jadi presiden. Sebab engke urang dilarang begadang. Aduh. Nah, iyalah. Ulah resep ka karomah yicin karomah geus urang ibadah ka Gusti Allah riyadhah mujahadah al-fasani wallahu a'lam.